les ayeuna kurang diajar sejarahnya. Sok dibuka heula bukuna. Nah, saat-saatna kurang diajar sejarah ayeuna, Bapak ada kita heula ye pelajaran kamari sekolah tentang sejarah Amerika. Nah, ayeuna Bapak pada narosnya, pada ngetes ya. Cik saha nu muningan penemu benua Amerika. Sok, Panji. Iji-iji ka Panji. Panji makarek datang, tanyakeun ka Paki nya Ki. Salah bertanya kasih Panji atuh da. Cik sugan Paki mah terang. Sami Bapak tak apa. Bicara udah duka di mana? Benua Amerika teh. Ngejawab teh ka mana wae. Aduh. Sabar ya Allah. Kieu jadi guru teh. Pasti harga kegiatan Nabi Allah. Nah, harga mah pasti terang ya. Sok Bapak bade naros. Saha nu menemukan benua Amerika? Tahnya gara-gara marane. Jadi we uing katempuhan. Sumpah Pak tak apa naon. Tak kamari mah ribur. Ngajar barudak kieu mah malak stres aing mah. Teu diaradangan maneh Pak, nu terangan masih Asep. Tah, sok Asep terang teu? Mana Asep? Terangan ngan si Asepna geus maot kamari. Jeung gue susul ku Bapak ka makam. Ngajawab teh ka mana wae. Kita maot ka urang. Lieur kieu mah. Eureun jadi guru teh ngajar-ajar sorangan lah. Bapak kena cis 2.000. Anger mana mah kalau trek gawe teh mentaan we duit. Gara-gara ini bapak nage ngalah duit pan ieu teh. Kewe balikna ku bapak dikirim lah dipamawakeun cocokan. Martabak, Alim Pak. chicken. Alim atuh Pak. Meni segala ngomong. Hayang naon atuh? Hayang inung tara nu geulis. Kadi atuh. Budak soleh lain tak tadi ngomong teh hayang gitu teh. Atuh are yang kitu mah. Tombor 2.000. Yo. Duit. Dah. KB. Sakuan. Yo, ATM. Dah, bawa. Tah jeung loketna oge bawa sakalian. Doakeun Bapak cing meunang nya. Nu geulis. Mana mau duit mama dibabuk saya Panji. Tuh mah nyeri. Aduh, nyeri. Pak, lamun aya nu nanggal Panji dek nulungan. Saha nu wani nanggelan Panji? Dikadek ku aing budakna ge. Atuh Pak, terjadi gitu mah.